alamatu in kita nyil haidi wal husuli fituhri ari ciri na saat head jeung geus hasil suci eta ayan qati'a khuruju dammi berhentina kaluar darah tina kemaluan eta awewe wasuproti cairan anu semu koneng ogenan geus teu bijil deui wal qudrati anu semu kiruh ogenan sarua teu bijil deui darah cairan semu koneng terus cairan anu semu kiruh tina kemaluan tina bobogaan eta awewe geus teu bijil deui wasawaun kharajat rutubatun baydau am lam takhruj tina bobogaan eta awewe rek kaluar keneh cairan anu warna bening atawa henteu kaluar. Jadi rutubah baydo cairan anu warna bening anu bijil tina kemaluan eta awewe eta henteu jadi barometer saat jeung henteuna head. Nu jadi barometer saat jeung henteuna head mah nyaeta berhentina kaluar darah, berhentina cairan warna koneng, berhentina cairan anu naon anu semu kiru. Rutubah baydo cairan anu warna bening eta mah henteu jadi barometer rek kaluar atawa henteu. Jadi loba nu bijil tina bobogaan awewe mah nya. Aya getih. Aya anu semu kiruh. Aya anu semu koneng. Aya anu bening. Campur kabeh matak bau tarasi. Wa qad soha tetela sohe ana Aisyah sumberna ti Aisyah radhiyallahu anha naon mah hadis dzakarahu al-Bukhari anu mana Imam Al-Bukhari nyaritakeun fi sahihihi dina kitab sahihna kitab sahih Al-Bukhari anha sumberna ti Sayyidah Aisyah annaha qalat lin nisa'i sanyana Sayyidah Aisyah nyangem ka para awewe orang Arab la ta'jana kade aranjeun para awewe tong rurusuhan ngahukuman bahwa maneh geus saat head tong rurusuhan ngahukuman bahwa maneh geus suci tina head hatta tarainal qassatal baydoa sehingga aranjeun ningali kana pembalut teh warnana masih kene bodas seperti semula samemeh ditapalkeun kana bobogaan. Cek Rasul teh khudi al-qassata cokot kapas cek Rasul teh. Teu ngartieun eta awewe teh. Dibawa ku Sayyidah Aisyah ka kamar, dibawa. Ieu kieu mesti teu ngarti dieu. Cokot kapas Aisyah. Cocolkeun tah lamun sakira kapas ieu dicocolkeun masih keneh bening seperti semula ari cairan bodas mah eta teu jadi barometer intina eta kapas masih keneh warnana bodas anapun aya baseuh mah teu naon nu penting warnana masih keneh bodas bening ulah aya kiru ulah aya semu koneng sumawana darah lamun dicocolkeun kapas eueuh darah, eueuh semu koneng, eueuh semu kiru. Berarti eta awewe dihukuman suci tina haid. Mangga lamun geus kitu boleh adus. Teu kudu dibayangkeun da. Langsung naon berimajinasi ulah. Keun ku si ibi eta mah nya. Wa ma'nal hadis, ari artina hadis anna kunna latat hurna sanyana aranjeun ulah waka ngahukuman suci saat tina haid hatta taroina al-qutnata sehingga aranjeun para istri ningali kapas kal jissi sapertoskeun kapur fil bayadi dina pada bodasna samemeh dicocolkeun jeung sabada dicocolkeun warnana masih sami laisa alaihi syai'un min asari dami dina eta kapas sabada dicocolkeun eueuh tapak naon-naon saeutik-eutik acan tina tapak darah boh beureum boh semu koneng atawa semu kiru ge teu aya
tapi warnana masih kene bening, bodas. Anapun baseuh mah teu naon. Eta baseuh mah teu jadi barometer suci jeung henteuna. Jadi manehnya lamun rek adus kade cocol heula. Matak awewe wajib boga kapas. Kumaha cenah lamun ku tisu semu kasar. Semu asa-asa tisuna tisu lembut. Da daerah sensitif ku kapas. Kapas nu alus, ulah nu butut. Mun nu butut bisi nyelap. Nah, menyelap kagetnya katanya. Da aya huntuan. Lah salah. Tah eta awewe anu sah dikategorikan naon suci. Lamun sabada dicocolkeun kapas dikaluarkeun naon warnana masih kene sama eueuh kiru, eueuh semu koneng sumawana teu aya warna darah. Lamun aya semu koneng berarti masih kene head. Mun aya dicocolkeun aya kene kiru berarti masih kene head. Dicocolkeun aya kene beureum berarti masih kene head.